kena syarat mastaka. Melancarkan peredaran darah wargi. Jadi orang sok kadang dari mastaka dari cangkeng eta akibat aya penyumbatan di organ tubuh urang. Tah penyumbatan eta kedah dibuka. Carana kieu ditutup. Tah lamun tos dibuka penyumbatan tos lancar jadi ka si jalmina nyalira kedah dicaian. Jadi konsumsi cai herang air mineral seueur minimal sehari semalam teh 6 liter gitu. Masalahnya kan darah ngalirna teh cai darah teh. Ieu tah lamun lancar mah moal nyeri ieu teh. Itu pertama na hungkul nyetrum teh ka ditu mah teh. Soca kamu iya kena lampu kena jantung di seputaran ieu teh. Di ada pengobatan ieu dibudayakeun deui gitu. Telah dugi ka pengobatan totok pijat atau pijat mustah gitu. Jantung tah. Jadi di nu pijat teh aya totok, aya urutnya ngomong minyak, gimana sistemnya totok gitu tah. Cangkeng para wargi tapi tekan yeuna cangkeng nyeri cangkeng mah mungkin
terakhir finishing. Di sadayana tiasa ibu hamil tah dah kieu bade bobo ugah bobo suamina di kieu ditutup punggung supaya rileks. Biasanya ibu hamil sok gelisah bobo ieu sae teknik tutup punggung ieu kanggo ibu hamil. Jangan dia tiasa biasa betul. Dia tiasa jangan biasa di titik-titik dia. Jadi ya tekniknya tiasa nggo bayar ngangkara biasa wae cari ya kanggo ngarilekeun ieu pamenteuk wajah supaya teu targang.
let's go.